Cek onah mah jalma anu munafik teh nyaeta ongkos sok miluan pangaosan saminggu 2 kali mah. Tapi anger we ngomongkeun batur mau nggak isuk. Kaput grabiwirna teu guna. Ari hayang katempo jelema aya, ari nganyuk ngapoe ngomongna teh. Kayaknya ce sugan isukan bapana balik di luar kota, hasil sia teu guna. Saur abdi mah jalma munafik teh nyaeta hoyong disebut soleh, tapi amun dititah teh engke sakedap kagok naon geus 2 jam teu ingkah teu guna. Syukuri mah jalma munafik teh nyaeta meuli barang di babaturanana kieu gerak. Tuh urang pesen 2 siji, isukan teh dibawa ka dinya insyaallah. Tapi ka ayeuna rek 2 bulan teu moal-moal jurig cigis teu guna sia. Saur onah mah jalma anu munafik teh nyaeta ari hareupeun meuni rengku we, ari tukangeun ngagogoreng. Dasar jalma munafik teu guna. Saur onah mah jalma anu munafik teh nyaeta saritana keur ngopi di warung, ari geus beak hampura pangmayarkeun heula euy, dompetna tinggalin di imah. Cok urang mah ngomong we keur boke, dasar teu guna. Hayang digawe kembali gaji seletik oge, aris digawe nampak gaji anjing gajian menang sancret mata ke hirup mah slow mending oge. Saur onah mah jalma anu munafik teh nyaeta bejana tar berhubungan jeung kosipa eta geuningan teu isuk teu sore. Loba nu jaket beuleuh deung nareangan. Dasar munafik teu guna sia.